Jang temenan kitu ka awewe teh temenang leuweuhan bobogohan jeung awewe teh jang damun geus pegang da pasti ngadat bobogohan keneh ulah jiga batur nu geus kawin boros duit boros hate yuk mending ulin jang tong sosorongan ieu kakolot maneh teu sadar maneh enggeus dibutakeun ku awewe boros duit boros hate yuk mending ulin geus atuh atong bobogohan mending mantai jeung siwawan geus saatna maneh bebas pohokeun eta awewe teh geus sayu diajar agama ame hirup teu sangsara tibatan urusan hirup eta awewe nu teu jelas jang damun geus pegang da pasti ngadat terus tugohan keneh ulah jiga batur nu geus kawin boros duit boros hate yuk mending ulin geus atuh atong bobogohan bening mantai jeung siwawan geus saatna maneh bebas pohokeun eta awewe teh geus sayu diajar agama ame hirup henteu sangsara tibatan urusan hirup eta awewe nu teu jelas geus atuh atong bobogohan mending mantai jeung siwawan geus saatna maneh bebas pohokeun eta awewe teh geus sayu diajar agama ame hirup henteu sangsara tibatan urusan hirup eta awewe nu teu jelas. Udah kan? Udah?